Orang ka dulur-dulur anu jauh deket bisi, ieu mah bisi aya nu resep mancing terus non teman-teman kantor arang non ngumpul gitu tah aya ieu resep kana mararancing kaja katawang we nya. Di mana kaja katawang? Di Jelekong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oh iya, ohang mangidai di acara ngador ya. Ohang manajemen channel tetap dina YouTube nanya. Nama ke aya nyuguhan sebenarnya mah. Nyuguhan nyuguhan bari syukuran, bari silaturahmi di pokoknya wayahnya kayak orang tinggal di sahaja jamina pokoknya mah kurang di dia kurang usip lah kurang itu sebalong tapi ya kene oh iya jika nama ke nyariin pantoh garaneng gitu nya kurang kali itu banyak kami disikan nonton kan nanti ya pakai beragam bisa dia ada kabur dari nggak kalah dewa ya tadi dia belum terjadi gak sama gitu ya usaha dewa ya ku pelantaran kegiatannya ya urang punya ya dewe lah ya abi nu akan anjang ka dieu teh da kumaha emang tadi basicnya abang jadi satpam beragawe ya satu atahan yang masalah di gesi itu atahan nol tapi abi kecil kayuan ketepaan tado ayo abi teh kieu ka orang hayang dipoto jeung dalam gitu kan kenapa gitu aja tenang tapi dipotona yang gua akang kali-kali kok aku dititah siap ayo pi aduh kira artis dititahnya kala-kalanya lur ya kala yuk kejeng hayang aya nu hayang dipoto heula deh jahit aya ieu nu di Braga teh geuningan tah yer sawareh keur nyieun eupan heula nya tuluykeun deui ya ayeuna itu keur di sanot ayeuna mah rek make ieu tah cenah rek mere deui eupan ieu tah naon teh sanot tah sanot nya rek mere deui cenah ieu itu cobaan kayak orang tinggal heula ngayeuna non siga kumaha aduh ya biasa jadi poe ieu teh urang belum ada nya Bapak Was belum iya beroba supaya menjadi tetaplah itunya menjadi tiga besarnya menjadi tiga besar si Jenong jeung Pak Bupati ka Cisanti oh iya oh jadi tadi nama mere ieu nya aya jenong erek tadi namanya ya oh iya Mang Jenong tapi ka Cisanti sama Bupati. Alhamdulillah disumpingan ku Bapak Dewan. Maunya Dewan gitu. Bikin wae. Oh nya Dewan manya juga gituan. Ya pokoknya mah gitulah orang kayak orang pernah. Atuh musuhan abi Bang. Pernah di ieu nya. Tah ieu pokona mah kayak oh iya acan ieu. Alah pohonnya kumaha eta ben bae coba tacan kala
Nah, Naik ke mana nya? ya pokoknya kayak orang ikan lah di taman lah aya nama ku sabab iya rada-rada berat komo ieu tah itu kurma ngadalang ngejago dalang ieu wah dalang metal karena ngusupna oge ampun teuing ya Biasanya ada yang apa sampai ngusip ke dia. oh bisi ya mah ya kayak ira-ira urang ulin ngador ka studio na ya Karena di Braga pisan ya Braga. kayak anu nyumput wae sakit berapa puluh tahun nyumput make ngaran beda-beda tapi pokoknya mah iya ya penata musik arranger naon operator pokoknya mah kucing nongkoh ya anu sok kacirata pasti sok panggil kan cenah ira-ira urang-urang ngador kacirata siap ya lur enak tah kabalong kan tadi teh Di balong teh urang terek ngadu bako. Bako diadu-adukeun. Adu-adukeun da teuing aya masalah menang jeung teu namanya. Nah kitu jadi daripada geus udak-udak wae eupan gitu ya. Bebarengan jeung kita. Nah, jalan ka balong teh ka dieu, ieu teh jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi. Siliwangi letik dah ya. Jalan ada siap. Ngaran teh balong Jakatawang. Nah, Jakatawang kayaknya. Ayo. Libur, Pak. Bukan balong teh sisi sawah. Ya sisi sawah. Ada ieu sawahna tos Oh, ketinggal kurang tuh. Nah, sawahna. Balong tah. Oh. Jadi balong ini tuh tempat bergembira ria. Tempat bergembira ria kita bersama-sama untuk merayakan kepada kemenangan. Ya, pokoknya mah. Aya tos ngararempel, ngarumpul tadi teh geuning. Ngumpul ngariung gongong. Alhamdulillah aya pos daerah balena. Balena nya. Naon nya? Bojong Soang. Di Bojong Soang. Yo sareng pasukan. Ieu mah tayang kagungan balong. Naminat Yayan Jatika. Anjir genut gitu. Ya. Dan poe ieu ohang ge tetap dendam nama kasih lasun tuh. Ya aduh. Ya pokoknya mah dilawanan ayeuna mah. Ora ka dulur anu jauh deket bisi ieu mah bisi aya nu resep mancing terus non teman-teman kantor areng non ngumpul gitu tah aya ieu resep kana mararancing ka Jakatawang we nya Di mana Jakatawang? di Jelekong taroskeun deh bumina Yayan Dadan suara oke pernah aku langsung pokoknya itu teh aya nama karasan silaturahmi antara PK Hatilu ohang manajemen jeung bos dera manajemen ya kayak orang hasil akhirnya kumaha saya nu menang penting mah nu menang pasti menang lauk ya tetap di ngador lur nah ini kocok Kelas. Orang 11 ini.
sebelah. Nya, mana ulah kamera-mana ya. Ngali. Kumaha ngusut. Andi satu, weh. Nu bener sih gak. Pak Haji Beno. Mereka berani ya, Bos. Dua, Rodoy. 12, Adi. 10. Boleh lah. Sabar aja. Kurang ngaban dulu ya. Ngaban dulu. Yo lah. Kirun. Yo. Yo yang. Hei. Hai. Aktif. Nana. Asal tahu ngelek tuh. Bagel gue. Asal kalau mana.
Aduh, lur biar mah jadi tepuh busuk teh tapi jangan ya gawe jadi kudu wawancara lagi populis. Nah, gitunya. Ini ya. Sudah ada nangis malik ya. Jadi rolling. Orang suganya ya aya nama menang. Kan juga ngeriweuh. Aduh, ampun, tapi tenanglah. Apa namanya? Mana baik? Kalau mau gitu si Ilo. Bener pan menjajang kan. Tahun memang jajang. Sabaran. Ayeuna di pengker ayana. Jadi istirahat. Ayah kemana mereka? Kena lele. Ya bos, saya bos. Abi, ya turun mana tadi?
ampul-ampulan kieu. Punya. Oh. Kipar. Ibu bawa. Diem tapi jero. Saya tadi Morentel. Anjing nomor goblok. Ngori anjing ngori. Kaeta tadi mah Singapore